Waktuna muncul budak angon nu imah na dibrit leuwi, pantona batu satangtung, hateupna ku handeulem, bilikna ku hanjuang. Nu diangona kalakai rejeung tutunggul. Saur Prabu Siliwangi waktos satya cenah ngahiang ka balad Pajajaran. Pe ku anjeun aringetkeun, budak angon teh bakal timbul di mana zaman geus robah-robah ku polahna jelema, di mana raja geus kurang sabarna, aturan teu puguh waktuna, tanah geus kurang berkahna, nu ngelmu geus teu metu awewe geus eueuh ka erana, lalaki jeung awewe geus sarupa, jeung loba anu ngumpul-ngumpul harta. Kiai mualim sok aradu-aduan jeung rea-rea deui. Pe ku anjeun geretung tilik-tilik sing sidik, mangka hade macana ulah ku basa tapi kudu kurasa. Sabab bisi salah tincakna matak madawa di akhirna jaga. Baca kurasa tungti ku ati nu bersih sajati. Sabab ngan kanu hadela ku lampahna bersih hatena, tara sirik tara hianat ka sasama, bakal bisa nganyahokeun kana tangarana siloka lakuning hirup nu hayang nyaho kana kenyataan zaman. Saur Prabu Siliwangi, ngaing teu wasa panjang nyaritakeun siloka sabab kaburu ku wayah, cik geurana rindak prak geura paring gawe. Dan poma sing lantip nya mikir, sing awas robahna zaman nu bakal datang. Gunakeun akal nu sehat, aringetkeun, perhatikeun ku anjeun. Di mana satria geus jual bangsana, wong alim bela kapirin, wong cilik pada buncelik, wong edan pada kabagian tah. Moal lila deui sing awas adab tinu agung, babandulan maring kiara, bulang baling angin puyuh,